Marpa, buru. Dangdana. Oke, kedeng. Lila awet dangdan waduh bedak ke skincare. Resek di bang undangan uge. Segera buru. Kedeng. Ayo Marpa, buru. Wis tong dihalis pakai skincare lah selama di pakaian. Lila undangan kayak buru. Ayo, buru. Gila, ngomong kondangan bangdaan wae. Ayo. Kang, jing-jingan tinggalan. Kata si Marpu. Kondangan ge. Wat. Nak musingkeun aing ada. Aing mengan ge ngumput aing jorting cenah mangkat sorangan lah. Aing si Marpu lah gila. Tak kesel undangan jeung awe mah. Nanaon di pakaian. Rese. Kang, enam geus siap. Heuh. Kamana si Akang? Kilok mah si Akang. Heuh, ditinggalkeun geuningan. Teu boga kasabaran si Akang teh timang nungguan sakedeung oge. Tungguan, Kang. Tungguan. Kang, tungguan. Mana yang HP, Gus? Gus. Nah, nyopek wae. Kita pencet kan. Ganti mah yang begitu tuh. Mana ini dia? Oh iya. Mau diasupan ya? Asupan. Alhamdulillah, Aang jajan, Aang. Arek jajan naon? Ya kawarung. Geneti dibakan pantok. Sekarang ketemu. Seger, ini naon ieu sebelah. Itu tengah riweulah ini. Itu. Urus mah, kemudian bukan. Urang mah dagang sebelah-sebelah. Pokoknya eta bisa. Eta kopina dicerupkan atuh ame hasil. Oh, merah-merah ame manis asemnya. Pakai saon. Eta mah kopina. Ayo atuh didakwan di mana sih? Aduh. Eta naon? Emang pejahat ya. Pejahat. Ampun, Ngendong dulu nama. ya. Kalian budak. Wajahna adian deui. Oh ya.
awas si akang kamu panggil di nu hajat eueuh di ayo ngojek ongko kali itu ngojek balik ngojek gimana ombol awas ku aing mun balik mun teu dicekek beheungna. Majeng bapak merangkat undangan teh main lalila main mah tinggalkeun dengan sangu beuteung geus lapar. Tah itu mah geus balik undangan. Mak mana ya dengan sangu nak geus lapar ya. Dengan sangu bapak saya balik encan Hah teu nyaho lain jeung mamah tadi undangan bareng. undangan di mana aing ditinggalkeun di nu hajat ga eueuh aing ditinggalkeun balik ke maka ojek diturun di hareup bung ka dieu da laledok di ka jero mah cenah. Emang bapak sia eueuh balik? Hah teu nyaho tadi lain mangkat jeung mamah. Urang bu ngarap-ngarap bae bapak jeung mamah. Awas kan si akang ngomong panggil di pecak-pecak lain aing ngomong geus geulis geus rapi mana ditinggalkeun.